Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Nepangkeun wasta abdi Nadia Viana Sunario. Ayeuna balik deui ka acara liputan 4 anu ditayangkeun unggal poe Senin tabu 8 nepi ka tabu 10 enjing-enjing. Namun urang ngabahas ngeunaan objek wisata di Jawa Barat, tepatna di Bandung, moal aya beakna. Kusabab loba pisan objek wisata di Bandung nu metot pikeun didatangan ku warga satempat. Salah sahiji objek wisata nu metot didatangan ku warga nyaeta Kota Baru Parahyangan nu aya di Jalan Nagawijaya Mekar nomor 12, Kacamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ayeuna tos aya rencangan abdi nyaeta Pahira nu tos aya di lokasi objek wisata tepi danau Wahu Waterworld. Balik deui di Wibaba Wisata Bandung. Wah, ayeuna abdi aya di tepi danau Wahu Waterworld. Ayo urang tuturkeun. Nah, jadi ayeuna abdi geus aya di tepi danau na. Selain aya danau nu endah, di dieu ge aya tempat foto anu endah jeung sejuk oge bagi pangunjung anu hayang bade neduh di dieu ge tiasa. Selain aya parahu ge, arurang bisa ningali kaendahan nu aya di dieu. Jeung oge di dieu ge aya tempat makanan anu unik. Bagi pengunjung anu bade istirahat di dieu oge nyadiakeun musola anu bade salat jeung oge anu bade istirahat. Tempat di dieu ge bersih sareng oge nyaman digunakeun. Salajengna, aya warta ngeunaan tempat wangeun nu tiasa ditempatan sareng disarankeun nalika pangunjung keur jalan-jalan di tepi danau Wahu Waterworld. Ayeuna tos aya rerencangan simkuring nyaeta Kirani nu tos aya di lokasi. Hatur nuhun Nadia, ayeuna kuring aya ti tepi danau Wahu Waterworld. Di dieu aya tempat tuangeun nu namina Lakeside. Hayu tuturkeun. Di dieu abdi geus aya di tempat tuangeun Lakeside. Di dieu abdi geus mesen nasi goreng sosis nu isina aya nasi goreng, sosis, acar, jeung kerupuk. Mari kita cobaan. Rasana ngeunah pisan. Nasi gorengna si kecapna pas, asinna pas, sosisna oge ngeunah, jeung ditambahkeun kerupuk makin ngeunah. Geus sae poenya cepet pisan, ieu rasana ngeunah pisan. Aya acarna nu nambah rasa nasi gorengna jadi ngeunah pisan. Ieu oge hargana 40 ribuan ya seporsina. Hatur nuhun. Dina warta katilu, simkuring parantos nyiapkeun rencangan simkuring nyaeta Naina Zara Safik anu bade ngadugikeun hasil wawancarana sareng pangunjung anu aya di tepi danau Wahu Waterworld. Mangkeun wasta abdi Naina Zara Syafiq sareng saha di dieu? Mai Saiful. Oke, jadi abdi bade nanya beberapa hal. Kumaha suasana di dieu? Adem sih, dingin, enak, pemandangannya juga. Ya sejuk juga nyaman, pemandangannya luas juga, tempat-tempat bermain, tempat-tempat wisata yang lain lah. Tos nyobaan wahana di dieu can? Enggak, baru kali ini lihat ini aja. Iya. Sama baru kali ini datang ke sini juga pendatang di daerah sini. Oke. Kumaha kesan pertama aya di dieu? Pemandangannya indah sih, sejuk, beda sama Jakarta sama kota-kota yang lain yang panas. Di sini enak, dingin. Ya pemandangan bagus menurut saya, terus wisatanya juga alamnya itu masih terbentuk suasana alamnya lah, belum ada perumahan atau yang semacamnya yang lain. Oke. Datangna di mana, A? Saya datang dari Jawa Tengah, Kebumen. Sama, saya juga dari Jawa Tengah, datang ke Bandung liburan. Oke.
Oke, hatur nuhun Pamirsa, informasi anu lembe didugikeun mangrupakeun kabar terakhir dina warta poe ieu. Abdi Nadia Fiana Sunario pamit undurkeun diri. Sakitu wae nu tiasa kapihatur, hampura anu kasukur, wilujeng enjing sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.